Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Nananagun. Dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyana hiji cariyos Siluman Oray bagian anu ka-15. Hanca garapan anu katuna tos dugikeun ka layung manik nuju aya dina sandapeun tangkal jamu nyambaraya jamu air. Nuju melongkeun ka somad anu aya di tepas bumina nuju ngadaweung nyalira atau dugi ka dinya pami telepat. Mangnyunkeun dihapunten sekali deui sabaraha dinten teu tiasa midangkeun ieu cariyos dongeng kumargi Mang nuju ka musibahan atau ku kitu ngahaturkeun nuhun oge kana sagarupi pidoana ti Barea Sunda sadayana anu masihan pangrojong doana kitunya. Hatur nuhun katampi kumang, alhamdulillah pun anak parantos rengse kitu dioperasi ageungna. Ayeuna mah tos wangsul deui dirompok baraya pun anakna. Alhamdulillah paparinhan kalancaran kamudahan. Mung hapunten wae bilih Mang dina leresan neunget ayeuna di kirang maksimal ngadongengna kumargi Mang kabancen punten baraya teh kirang reureuh kitunya. Antosan pun anak sareng nguruskeun serat-serat itu ieuna ka itu ka dieu. Ku kituna ulah kirang ngapunten bilih wae dina pidangan dongeng ieu kirang merenah teu nepi kirang raos ka kupingna. Kadanguna ku Barea Sunda sadayana. Kintun-kintuna mah kang Barea Sunda wae sadayana, mudah-mudahan Mang atuh sing paparingan kasehatan kitunya baraya. Sareng sing ditebihkeun tina musibah, pon kitu deui Barea sadayana. Sumangga Barea sapertos teu nyangkolong kana waktos ieu pidaran dongeng Siluman Oray ku Mang Sajadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun deui ayeuna somad baraya nu keur diuk sorangan dina palupuh tepas hareup imah. Jadi kolotna somad katenyona teh siga nu keur satengah malaweung. Panonna mencrong kaburuan bari pikiranna mah keur kumalayang teuing ka mana. Jag urang tunda heula somad nu keur diuk sorangan. Ayeuna urang nyaritakeun mega kancana nu ti tadi keneh oge keur cicing dina sandapeun tangkal jamu air anu leubeut ku daunna. Bari panonna mah tuluy mencrong ka somad nu keur diuk dina palupuh sorangan. Teu lapok kadenge mega kancana nyarita, "Kang, nahari ayeuna Akang teh tos tiasa ninggal atanapi teu acan ka abdinya. Hayang nyaho ku aing mah disampeurkeun ka ditu. Sugan we manehna teh geus bisa nenyo ka aing," ceuk mega kancana bari kaluar tina sandapeun tangkal jamu air anu kahieuman ku daunna. Geus kitu leumpang lalaunan nyampeurkeun ka somad nu keur diuk sorangan bari mencrong kaburuan hareup imah. Barang ku somad kabireungeuh aya saurang awewe nu kaluar tina sandapeun tangkal jamu anu aya di beh katuhun manehna. Somad meh teu seurik ngacuringhak tuluy nenget-nenget kana rupa jeung tangan tunganna eta awewe. Ai nah saha eta awewe teh nya? Geuningan bet aya awewe nu keur leumpang ngadiekeun. Lamun nenyo kana rupa jeung pakeanana mah siga putri ti karajaan. Da teh salah kitu. Ieu teh nyoan aing teh, ceuk somad bari gigisi kana panonna. Beuki lila mega kancana beuki deukeut wae ka somad. Sanggeus ngan kari sabaraha meter deui ka somad, reg mega kancana ngaraneg tuluy mencrong kana beungeutna somad nu harita keur neuteup ka manehna. Atuh treup
dua tetep pasang panon padut tetep ser nud si gaya kekuatan rasa birahi nu diadu pelengeh mega kancana siri telapok kadenge mana nyarita kasoman. Kang Soman, dupik akang ayeuna natos tiasa ninggal ka abdi. Cek mega kancana. Ari Soman barang adenge mega kancana nyarita serpak itu ka manehna. Manehna mending ngarenjag. Tapi terila kitu nate pok Soman kadenge nemalan. Mohon nyai, akang tiasa ninggal ka nyai. Nari kitu kumaha? Sareng dupi nyai teh saha? Anu ti mana? Margi salami ieu akang asana me tepang sareng nyai. Tema Soman. Nuhun atuh pami akang ayeuna tos tiasa ninggal mah ka abdi. Abdi teh hoyong calik heula. Da teh sawios pami abdi ayeuna bade ngiring calik heula di dieu Kang. Tema mega kancana. Bari balik nanya ka Soman. Mohon mangga nyai, pami bade calik di dieu mah. Sok we ka dieu nyai na. Tema Soman. Mohon, hatur nuhun Kang. Cek mega kancana. Bari ngoloyong nyamperkeun kana palupuh. Geus kitu geek manehna diuk dina sisi palupuh. Teu pati jauh ti Soman. Teu lapok kadenge deui Soman nyarita. Sanes, punten nyai. Akang teh bade tumaros sakali deui ka nyai. Dupi nyai teh saha sareng anu ti mana? Cek Soman nanya deui. Kieu Kang, pami akang hoyong uninga mah ka abdi anu saleresna. Abdi teh ti payun kantos patepang sareng akang. Waktos akang dua anu jumapah di jalan anu mudun teh nu dikenca sareng katuhuna eta jalan seueur ku tangkal kaya anu arageung. Abdi teh oray teh anu ti payun kantos nemongan ka akang duaan. Nanging saatosna teh harita tepang sareng akang. Duka kumaha ieu hate emut wae ka akang. Saur babasaanana mah mun peuting sok kaimpi-impi, beurang sok kapicam-cam. Cohagna abdi katarik ati kapentang asmara ku akang. Nugikeun ka abdi nunutur ka akang. Nya abdi nu harita disauran ku Aki Ardasan oge Kang. Waktos akang dua anu di bumi anjeunna. Mung harita mah akangna teu acan tiasa ninggal ka abdi. Wasta abdi mega kancana. Tah kitu Kang. Tema mega kancana. Atuh Soman barang adenge jawaban anu sarupa kitu ti mega kancana. Manehna meni olohok mangkadu. Seolah terpercaya karena naon anu geus kadenge jeung katenyo ku manehna. Kutan teh kitu nyai. Janten nyai anu salami siluman oray teh anu nuturkeun ka akang. Cek Soman. Muhun Kang. Nya ieu wujud aslina abdi siluman orayna teh. Mung pami ku jalmi anu biasa mah tangtos katingalna teh jirim oray. Tah kitu Kang. Tema mega kancana. Janten kitu nya nyai. Nuhun, ayeuna urang tos tiasa ditepangkeun di dieu. Malah pami nyai hoyong uninga mah. Akang ge sami, salami ieu teh ngemutan wae ka nyai. Hoyong terang di rupina nyai. Ayeuna kalaresan urang tiasa tepang di dieu. Cek Soman bari neuteuk panarupana mega kancana. Anu memang geulis. Da puguh putri karaton lamun di nagarana mah. Nuhun, pamiknya mah emutan akang serupi kitu. Ta ari ayeuna
Satosna akang tiasa ninggal sareng terang karupi abdi. Nah bade kumaha akang ayeuna? Cek mega kancana. Akang teh ayeuna ngaraos bingah pisan paraosan teh Nyai. Kacida nu kalintang bingahna. Margi akang ayeuna tos tiasa terang ka Nyai. Janten sagarupi kapanasaran akang salami ieu ka Nyai. Tos kalandongan. Tah kitu Nyai. Temal soman. Nuhun, saya atuh pami kitu mah. Tah pami ayeuna akang tos terang ka abdi. Nah bade kumaha kitu? Cek mega kancana nanya deui ka soman. Bari tungtungan ku imut. Nya pami tos terang kieu mah. Janten raos ka akangna oge. Sareng langkung gampil kanggo urang Nyai. Pami hoyong tepang deui teh mah. Temal soman. Nuhun, hatur nuhun pami kitu mah Kang. Abdi ngaraos bingah. Uping waleran ti akang sarupi kitu. Cek mega kancana. Muhun Nyai. Sami akang oge. Temal soman bari mencelong ka mega kancana. Nu harita keur ngeluk tungkul. Tah tupi ayeuna na akang kersa pami ku abdi bade diajak jalan-jalan. Abdi hoyong ninggalan kasadayana wewengkon anu aya di ieu lemur Kang. Cek mega kancana. Bari imut anu ngagelenyu. Tapi kairuteun anu nenyo. Muhun, mangga Nyai. Pami bade jalan-jalan mah. Mung ka mana jalan-jalanna? Tema soman. Kamana weh Kang? Nu pentingna mah jalan-jalan weh. Cek mega kancana. Muhun, mangga tuh Nyai. Tema soman bari jangkat tina diukna. Geus kitu turun tina palupuh tepas imah. Sanggeus aya di buruan hareup imahna. Soloyong mega kancana nyamperkeun ka soman. Tuluy ngaleng nganepi gelang leungeun ka tuhuna soman. Bangun anu geugeut pisan ka tempona teh. Hayu Kang. Cek mega kancana. Muhun, hayu Nyai. Tema soman. Geus kitu tuduaan tuluy sing ngaleos di dinya. Leumpang urelingan pilemburan anu area di dinya. Cek jalma nu parang nenyo mah asoman jeung Pak Amprok. Soman teh siga jalma nu kurang saeunan cenah. Sura-seri bajeng gegerenengan sorangan. Bari leumpang urelingan lemur. Tapi sanajan nya ge kitu. Nu wani aya nu ngahuru biru mah. Cag urang tuna heula soman jeung mega kancana baraya. Nu keur laleumpang urelingan lemur. Bajeng serih kaleng leungeun bangun anu garegeutna keranan. Sabab sarua duanana oge keur ngarasakeun tarikna asmara anu geus lila ka tuna. Sabab hese pisan hayang bisa panggihna teh. Ayeuna urang nyaritakeun deui kaayaan Kantil Manik anu nepi ka dengket harita ketetapak keneh di jero guha nu aya di hiji leuweung. Kirawanci tengah peuting Kantil Manik katenyo manehna karek lugay cina tatapana. Brai kadua panonna beunta. Lain hap Kantil Manik narik napas jerona heula. Isi tepok kadenge manehna nyarita sorangan. Kurarasaan mah aing tatapana di dieu teh asa geus lila. Sigana wae geus cukup berenang ku pangrasa mah. Elmu aing ayeuna tangtu bakal leuwih punyu tibatan nu ti heula. Awas ya mega kancana. Ku aing mah anjeun rek diteangan deui. Hutang uyah bayar uyah. Hutang wirang bayar wirang. Tong disebut aing si Kantil Manik. Lamun can bisa ngabinasa ka anjeun. Cek Kantil Manik bari cung cengkat tina silana. Tuluy leumpang muruk ka saluareun guha.
Sanggeus aya di saluareun guha po kantil manik kadenge deui nyarita. Hayang nyaho ayeuna mah ku aing rek dicobaan heula ieu pangawasa teh. Nanggeus aya bedana atawa acan jeung anu ti heula? Ceuk kantil manik bari tanggah ka luhur. Geus kitu plesat awak kantil manik hibar ka jemantara. Sanggeus aya di luhur kantil manik mana tuluy ngaluarkeun sakabeh kakuatanana tina kadua dampal leungeunna. Kantil manik bersing parasat cahaya beureum jeung ungu naleungar kana tangkal kai anu araya di eta leuweung. Sora tina cahaya anu naleungar kana tangkal kai bersing beledag. Tangkal kai saharita rarungkad jeung kapareuleum ku kakuatanana eta cahaya. Ari sebagian sasatoan sabangsaning monyet surili lutung jeung maung nu araya di eta leuweung meuni caruringha kabeh oge. Sigana wae maranehna teh ngarasa kaget meureunan ku ayana kakuatan anu dikaluarkeun ku kantil manik anu ngaruksak kana tempat caricing maranehna. Monyet anu araya dina saluruh dahan kai sing gulayun jeung singgarajeung ngaloncatan tina dahan kai anu hiji kana dahan kai anu sejena. Harimau nu keur aya di handap sing korobas tinu bala bajeng sing kalaur mata keueung ngadengena. Jag urang tunda heula kaayana kantil manik nu keur ngajajal pangawasana sorangan. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan hiji tempat anu teu pati jauh ti kantil manik. Dina saluhureun tangkal kai gede anu aya di eta leuweung katenyo aya saurang jalma nu keur diuk bari sila dina eta dahan kai. Sing horeng eta jalma teh Kirawi baraya. Gegedungna si jalak jeung pada baturna teh pusela ieu keur tatapa di dinya. Dina peuting anu sarua Kirawi manehna geus ampir cacap rasakeun kana sakabeh elmu jeung pangartina. Barang ku Kirawi kabireungeuh loba sora sasatoan nu sing karoek jeung galaur di eta leuweung. Kirawi nu harita keur memeujeuhna mantang dina tirakatna manehna ngarasa kaganggu ku ayana sora sasatoan nu ngadadak rame di eta leuweung. Tungtung nama manehna prai beunta tuluy urat heret titenan kasabudureuna eta tempat anu memang jelas pisan lamun nenyo ka jero leuweung ti dinya mah. Sabab ayana dina saluhureun tangkal kai anu gede jeung jangkung teu lapok Kirawi kadenge mah nyarita sorangan. Nah kunaonnya ieu sora sasatoan teh bet karaneng kieu di sarada jeung katenyo nama ku aing loba tangkal kai anu rarungkad oge kapareuleum ku sena. Nah rek aya gunung nu bitu kitu ceuk Kirawi bari cung manehna nangtung tina diukna tuluy nangtung dina saluhureun dahan kai ditenan deui ka sakabeh tempat anu aya di sanapeunana. Lila breh kumanehna katenyo lamun di sajeroeun eta leuweung teh aya saurang awewe nu keur meta-metakeun pangawasana. Kirawi barang manehna nyo sarupa kitu meni reuas bok Kirawi kadenge deui nyarita. Geuningan aya saurang awewe di jero ieu leuweung teh nu keur ngalayang bari meta-metakeun pangawasana. Ieu meunaan mangkelukna nu geus ngaganggu ka aing jeung nyen kakacoan di leuweung. Awas hayang nyaho di ayonan sia ku aing mah pangartina sabab sia geus ngaganggu ka dewek nu keur keunah tatapa di dieu. Rasakeun ya ceuk Kirawi bari tuluy loncat tina saluhureun dahan kai kaplesat ka handap nyamperkeun ka kantil manik nu keur meta-metakeun pangawasana. Kituna teh Kirawi bari ngacecekeun dampal suku katuhuna ada tongongna kantil manik nu keur kaparengan nukangan ka manehna.
Ari kantil manik manehna teu apaleun lamun disatukangan manehna aya jalma anu keur narajang ka manehna. Atuh teu anta parah deui dampal suku katuhuna Kirowi mending cecep pisan kana tongongna kantil manik. Yo cebrot kalayang awak kantil manik nyerorot ka handap curalit curalit curalit. Kantil manik kacurait-curaitkeun awakna di luhur. Talila celek kadua dampal sukuna geus dincak deui kana lemah. Geus kitu malik ka tukang bari nenyau ka luhur. Ka Kirowi nu keur nyerorot ka handap. Kurang ajar sia, make jeung kumaha wani ngabongohan ka aing. Nasah ari sia? Awas, rasakeun ye. Ceuk kantil manik bari ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna ka hareup. Ditujukeun kana awakna Kirowi nu keur nyerorot ka handap. Yeuh, blesat. Saya ungu kaluar tina dampal leungeun katuhuna kantil manik. Kirowi barang mana nenyau musuhna geus ngaluarkeun deui kakuatanana pikeun ngagempur manehna. Kirowi tuluy meta ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna ka hareup diparengan ku kakuatan tenaga jerona. Barasat tina dampal katuhu Kirowi kaluar cahaya hejo papagkeun cahaya ungu ti kantil manik. Yeuh, ledang. Dua kekuatan cahaya diaradu di tengah. Sorana melesing geleger matak euner kadengena. Celek kadua dampal sukuna Kirowi geus dincak deui kana lemah. Cakakak Kirowi siri melelenggakan. Ayo sia Kunti kaluarkeun sakabeh pangartianjeun teh. Moal burung di ayonan ku dewek mah. Ceuk Kirowi. Kurang ajar sia, make jeung kumaha wani nyebut Kunti sagala ka kuring manusia. Sahari anjeun jeung boga urusan naon ka kuring, make jeung teu pupuguh narajang. Henteu cager mah atawa naha geus bosen hirup anjeun teh? Ceuk kantil manik bari molotot ka Kirowi. Dengekeun ku anjeun Kunti. Dewek keur genah-genah tapas ya dina saluhur rendahan kai. Ku anjeun kalaka diganggu. Anjeun geus ngien kaributan di leuweung. Nauh gawe atuh kumaha sia teh. Maka jeung ngancur-ngancurkeun tangkal kai nu teu tuah teu dosa. Ajeun wani kanu cicing. Dah jeung dewek sing hareupan mah anu hirup sia. Jeung di sahari anjeun anu sabenerna nanti bangsa demit atau manusia. Tapi ada cek pangrasa mah anjeun teh bangsa siluman. Nanya gitu. Temal Kirowi bari mencerong ngadabeungeut kantil manik. Nya, kuring memang ti bangsa siluman. Siluman orai. Ngaran kuring kantil manik. Jadi anjeun teh geus ngarasa kaganggu meureunnya ku kaula. Sabab anjeun keur tapa di dieu. Ari kituna kumaha anjeun ayeuna? Temal kantil manik. Jadi anak itu mah benarnya anjeun teh ti bangsa siluman orai. Bahwa anjeun nu basa ti heula geus ngapinasa ka anak buah dewek oge. Aya ku kabeneran atuh. Ari kitu mah. Ayeuna urang bisa dipanggihkeun di dieu. Jadi dewek teu kudu hese-hese. Neangan sia. Utang nyawa bayar nyawa. Utang pati bayar pati. Dipinasa ku dewek mah enak oge kantil manik. Ceuk Kirowi bari melotot ka kantil manik. Jadi anjeunnya baturna jalma anu dibinasa ku kuring teh. Ayeuna anjeun rek males pati ka kuring. Ulah ngimpi manusia. Paling anjeun rek disesep getihna ku kuring. Sor. Bisi ayeuna anjeun rek ngajajal mah kana pangawasana kuring. Ku kuring oge moal burung di ayonan. Temal kantil manik. Ada atuh, ada kitu mah. Sok, keratatan-tatan sia. Rasakeun ya. Pangawasana ti dewek. Ya. Ceuk Kirowi bari jeung mendingan sakilat.
Seluncat deui ka hareup narajang ka kantil manik. Kadua dampal leungeun anu geus ngalayang rek nyamar kana beungeut kantil manik. Kantil manik barang nanya musuhna geus narajang ka manehna. Awak kantil manik ngajaul ka luhur. Bari nyepakeun kadua dampal suku kana careham kenca jeung katuna Kirawi. Kirawi nu tadina rek nyerang teh ka kantil manik. Jadi kalakah Malik ditarajang ku musuhna. Yeuh, keduk. Kadua sukuna kantil manik ditarakisan ku kadua pigelang leungeunna Kirawi. Cele kadua dampal suku Kirawi geus nincak deui kana lemah. Cilegdeg nangtung ajeg dina saluhureun taneuh. Disusul ku kantil manik nu turun deui ka handap. Hayoh, kaluarkeun kabeh panguasaan jeung manusia. Cek kantil manik. Ag, rasakan deui sia yah. Tembal Kirawi. Bari ngagesekeun kadua dampal leungeunna. Tadau. Tina dampal leungeun Kirawi kaluar haseup ipis. Geus kitu loncat ka hareup. Bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna kana awak kantil manik. Parasat tina kadua dampal leungeunna Kirawi kaluar cahaya beureum. Kantil manik barang nehnya musuhna geus ngaluarkeun kakuatanana. Manehna oge ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Parasat tina kadua dampal leungeunna kantil manik kaluar cahaya ungu mapag kana cahaya beureumna Kirawi. Yeuh, dadag. Kakuatan tenaga jero diaradu di tengah. Cengkang. Awak Kirawi ngacengkang ka tukang. Gugulutukan dina saluhureun taneuh. Akibat ku ayeuna dua benturan cahaya anu diadu. Ari kantil manik barang kakuatan mana diadu jeung kakuatan ti Kirawi. Awak mana oge kapecelengkeun ka tukang. Kalayang, kurobas, asup kana rungkun. Blak nangkarak di jero. Telila korajat geus hudang deui. Bari pok kadenge nyarita. Kurang ajar. Lumayan oge geuningan. Ieu manusia teh kakuatan tenaga jerona. Tapi awas, rasakeun sia. Cek kantil manik bari loncat tina sajeroan rungkun. Kalayang awakna ngalayang. Cele nicak deui kana lemah. Nangtung ajeg nying hareup ka Kirawi nuker nying hareupan ka manehna. Aya sia siluman. Geura petakeun deui pangawasa teh. Ceuk Kirawi bari mencrong kana beungeut kantil manik. Kurang ajar. Ulah waka gede hate anjeun manusia. Ieu, tadah deui ajan ti kula. Ceuk kantil manik bari ngangkat kadua dampal leungeunna ka luhur. Telila ti harita, celeger. Adenge suara gelap pusing celeger jomantara. Diparengan ku cahaya kilat nepating parasat. Kirawi barang nanya musuhna geus ngaluarkeun pangawasana. Manehna teh cicingeun tuluy ngawatek pangawasana. Lengse mapatkeun sakabeh jampe pamakena. Asup ipis kaluar tina sakabeh awakna Kirawi. Telila parasat. Cahaya kilat pangawasana ti kantil manik anu rek nyamar kana awakna Kirawi. Barang cahaya kilat geus rek keuna pisan kana awakna Kirawi. Les jadi Kirawi ngiles harita keneh. Bledag cahaya kilat ti kantil manik nyamar kana tempat cicingna Kirawi. Taneuh jeung jukut nu kahanca ku cahaya kilat. Mancauran hariperan ka luhur. Kurang ajar. Kalakah ngiles eta mangkluk teh. Nah kamana leosna? Ceuk kantil manik. Bari ulah teret nyetenan kana kahayaan anu ada di dinya. Kocapkeun ayeuna Kirawi. Sanggeus mahana ngiles tina tempat nu tadi. Kirawi geus katenyo deui. Aya dina saluruh dahan kai. Cekakak Kirawi siriem jeung ngagagak. Neneangan naon sia siluman oray. Dewek mah aya di dieu ya.
Cek Kirowi berenenyo ka kantil manik nuker aya dihanap. Ret kantil manik maena tangah kaluhur. Kana dahan kai nuker dipake nangtung ku Kirowi. Montong ngajak ucing-ucingan syah manusia. Hayo, turun lamutnya ma anjeun aya kawani. Cek kantil manik. Barena oge. Saha nu rek ngajak ucing-ucingan siluman. Sok-sok we rek tarunga. Gerak kaluarkeun deui eta pangawasa teh. Lain kala-kalebang ngomong sia. Teh mahal Kirowi. Rengse nyarita parasat cahaya kilat deui nu datang ti luhur. Rek nyamar kana awakna Kirowi. Barang cahaya kilat geus rek keuna kana awakna Kirowi les. Kirowi ngiles deui tina tempatna. Yau pledang. Cahaya kilat dengar kana dahan kai anu tadi dicingan ku Kirowi. Terok-tok dahan kai anu sakitu gedena teh beungas. Las kasamar ku cahaya kilat nanti ti kantil manik. Layang. Kubrag niban kana lemah. Kurang ajar. Geus ngiles deui wae eta mangkluk teh. Paruk aing teu bisa nanyo ka anjeun manusia. Awas, dagoan syah. Cek kantil manik. Bari ngawatak deui pangawasana. Rengse ngawatak pangawasana. Preh ku kantil manik katenyo Kirowi keur nangtung dina sanapeun tangkal kai anu aya di hareupeun manehna. Kantil manik barang denyo aya Kirowi anu keur ngajanteng di hareupeun manehna. Manehna geus teu bari ngomong. Kantil manik tuluy ngawatek deui pangawasana. Parasat cahaya kilat kantil manik nu keur air jomantara notok deui ka handap. Rek nyamar kana awakna Kirowi. Keur nangtung ngamedegah dina sanapeun tangkal kai. Ari ceuk Kirowi mah panyangkana teh manehna kantil manik teu nenyoeun cenah ka dirina. Kan hadena barang kumaha kareret yen dina salureun sirahna keur aya cahaya kilat nu nyuruguk rek nyamar kana awakna. Lenyap. Kirowi ningali lenyap. Jeleng Kirowi luncat ka katuh. Yau pledang. Cahaya kilat nyamar kana taneuh. Hayo, rek lompat ka mana syah manusia. Geus eueuh deui jalan pikeun anjeun ngeunjat ti hareupeun kaula. Rek dibeuleum hirup-hirup syah ku aing mah. Cek kantil manik. Tetelah bangawasana aya siluman oray teh. Lain bantrak-bantrakeun geuningan. Cilaka lamun geus kieu. Aing kudu kumaha ya? Cek Kirowi bari mencrong ka kantil manik. Ari kantil manik manehna geus ngalancarkeun deui seranganana. Cahaya kilat nu keur sing parasat teh jomantara. Bari pasusul-susul narotok gahanap. Nyamberan kana awakna Kirowi. Cileng cileng cileng. Kirowi mana luncatan ningkahan kana sakabeh panarajangna ti kantil manik. Cale kadua dampal sukuna. Kirowi katenyo geus nincak deui kana lemah. Aing kudu kabur ti dieu lamunna kieu carana. Sabab jaheunana oge cantang tu kauntup bangawasan lain bantrak-bantrakeun ya. Dasar siluman urus tonyong. Awas ya. Da aja mangsa mah bakal dipales ku dewek. Cek Kirowi bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Ditujukeun kana awakna kantil manik nu keur nangtung teu pati jauh ti manehna. Parasat tina kadua dampal leungeunna Kirowi. Kaluar cahaya hejo nu nyuruguk rek neungar kana awakna kantil manik. Jeleng. Kantil manik kacaul awakna kaluhur. Ningkahan cahaya hejo ti Kirowi. Hari Kirowi barang kantil manik keur luncat kaluhur. Jeleng. Kirowi luncat mubus kana sajaruan rungkun. Blesat. Awak Kirowi lompat ti dinya meninga blesat lir kilat. Sakecep oge geus eueuh deui ti dinya. Kocapkeun ayeuna kantil manik. Sanggeus manehna hasil nyingkahan kana panarajangna ti Kirowi. Cale kadua dampal sukuna kantil manik geus nincak deui kana lemah. Tuluy urat heret nenjoan ka sabudeurna eta tempat. Neneangan Kirowi jadi musuhna. Tapi tetelah Kirowi teh geus eueuh ti dinya.
terus tunjung siah manusia anjen kalakah kabur ninggalkeun ieu pakalangan. Awas diteangan ku aing mah sia. Cek kantil manik bari kekerot huntuna. Bari peungut meni geuneuk lir beusia tah beuleum. Geus kitu awakna ngalayang ka luhur. Bari panonan ditenan ka handap. Sugan we cenah Kirowi teh kapanggih. Ari jalma nu keur di teteanganana nyatana Kirowi. Manehna mah geus kaluar ti eta leuweung. Awatek aji kidang kancanana. Lompatna tarik lirik kilat. Kirowi mana tuluy ngajug-jug ka pasir beurit. Tempat cicing manehna jeung nu jadi anak buahna. Kirawanci rek asup ka cenari gede. Kirowi geus anyog ka pasir beurit. Geus aya di buruan hareup imahna, reg Kirowi ngaraneg. Renghap manehna narik napas jerona heula. Geus kitu leumpang nyampeurkeun kana panto imah. Tuluy keketrok bari nyalukan ka si jalak. Keur malejeuna kerek di jero. Jalak, udang sia teh. Ieu dewek geus mantog. Gawas kabawe. Ari geus hares teh. Cek Kirowi bari tuluy kegedor kana panto. Ari si jalak nu harita manehna keur sare. Setengah kahudangkeun ku ayeuna Kirowi anu kegedor kana panto jeung nyalukan ka manehna. Kuniang si jalak udang diuk dina palupuh bari ngumpulkeun heula lelemutanana. Teu lila jorowok kadengen deui ti saluareun imah anu nyalukan ka manehna. Sahanya jalma teh. Tapi kadengena mah sika sorana Kirowi eta jalma teh. Nyamunan Kirowi sigana mah. Cek si jalak bari nguniang cengkat tina diukna. Tuluy nyampeurkeun kana lawang panto. Sorolok slot imah nilaan. Prai panto muka. Breh ku si jalak katenyo. Satukangan panto aya Kirowi nu keur ngacanteng bari jeung melak cangkeng. Ari geus malolor teh kawas kabawe sia. Dewek ti tadi kegedor kana panto. Sahulo ge nu nyaring. Lamun imah aya nu ngapeulem teh mah geus kareheng we meureunan. Eta awak teh jalak. Cek Kirowi. Nya hampura Kirowi. Sabab kadek pieu sadaraina lagi. Geus liwat di tengah puting. Jadi keur marujeun aweak kieu mah. Tah kitu Kirowi. Teh mah si jalak nyarita nu sanyana. Bangas. Satiakeun dewek hakanan anu jalak. Beuteung dewek lapar ya. Cek Kirowi bari asup ka jero. Ari anak buahna barang ngadenge aya nu sing kereneng di hareup. Marana harudang. Bajeng sing kuliat. Sabab kumarehna oge katenyo. En anu datang ka dinya teh Kirowi. Bare Sunda mengusaki ilahan cagara pandongeng dina jajar cariyos Siluman Oray bagian ke-15. Insyaallah manawi pareng bagian anu ka-16 na kumang sajadi lajengkeun deui dina waktos anu sami. Mangjungkeun dihapunten tina sagarupi kakiranganana. Mang haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosana. Mang saja pamit ujang kantun permios.